Longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan puluhan imah rusak di lantaran katarajang material banjir. Di Kampung Ciputih Tongoh, Bogor, katembong imah-imah nu aya di deket gawir kaurug ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha hiji di antarana katembong bagean hareupna jeung sababaraha deui rata ku taneuh. Aya 30 imah anu kaurug ku taneuh. Eta sakampung ngan ukur di dieu aya oge sababaraha imah anu masih keneh utuh. Aya oge anu saukur katembong hareupna hungkul ceuk salah sahiji warga. Husni nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadian di poe Rabu kaping 1 bulan 1 2020 isuk samemehna longsor dimimitian ku lini di sakitaran jam 4. Ari mimiti kajadian mah aya lini samemehna jam 4 subuh. Terus taneuh eta mimiti longsor teh sakitaran jam 5. Saenggeus abdi salat subuh terus taneuh langsung ambruk longsor ngurug imah nu aya di dieu, carita Husni. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah tatangga jeung dulurna anu aya di sakitaran kampung. Salain ku sabab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan.